Naon deui atuh saliana ti masjid teh nu sok dianggo ibadah dianggo ngagungkeun syiar agama Allah, majelis ta'lim, kapangajian. Riungan urang teh di hiji tempat nu dianggo pangajian, maka eta tempat teh janten tempat anu mulia di pen Gusti Allah. Urang kudu boga rasa ta'zim ngagungkeun ka mana, ka tempat nu sok dianggo pangaosan. Masya Allah, rek ngaji ge sarua kitu, perhatikeun pakaian, perhatikeun adab, perhatikeun etika. Maka kungsi didongengkeun ngabangun imah hampir mirip jeung ngabangun rumah tangga. Dina pada naonna, dina pada kudu loba niat-niat anu alus di jerona ketika rek mulai. Jalma rek kawin kudu loba niat nu terbaik ketika rek ngalangsungkeun akad nikah. Begitupun dengan orang ketika orang rek ngabangun imah, rek nyieun imah, rek nempatan imah, urang kudu boga niat nu aralus. Keur naon eta? Fungsina sebagai pola. Fungsina keur naon? Fungsina keur tujuan ketika orang geus nyicingan imah eta. Kahartos. Sepuh-sepuh orang ka orang ngaurukan ketika orang ngabangun imah teh diniatan dina hate teh di antarana naon, di antarana rek nyieun tempat ngarah nikmat, ngarah khusyuk ketika orang ibadah ka Gusti Allah. Ketika orang rek ngabangun imah teh keur naon ieu teh? Tempat keur urang ngarah bisa maca Quran bari jeung tumaninah, teu kaganggu, teu kapanasan, teu kahujanan, iuh di jero. Maka ketika imah ngadeg, eta imah teh bakal dipake tempat salat, bakal dipake tempat maca Quran, bakal dipake tempat ngaji. Sebab tujuan awalnya nyeun imahna keur kitu. Ente naon buka imah? Nyatu ngarah ngeunah sare. Lamun niat urang ngabangun imah hayang ngeunah sare, berarti di jero imah nanti kita bakal kumaha? Sare betul. Nah sebab tujuanna kitu teu inget kana tujuan nu sararaya. Urang ngarumah tangga teh niat naon? Nyieun tim, ngabentuk tim. Tim naon? Lain tim futsal euy. Tim naon? Tim khotaman Quran. Urang pamajikan boga anak 5, berarti sabaraha tah? 7. Sajud ewang, sajud juj hiji nepi ka juj 7. Beres sakeluarga mulai di juj 8 nepikeun ka juj berikutna. Beres deui terus gitu. Tim nu kitu, lain nyeun tim futsal. Geus boga cita-cita kitu can? Nun janda ayeuna. Ada budak lagi leutik keneh can bisa maca Quran, heuh teu maneh nu jadi indungna jeung bapana ngakhotamkeun Quran. Juz hiji bapa, juz 2 mamah, juz 1 abi, juz 2 umi, juz 1 papi, juz 2 mami, juz 1 ayah, juz 2 ayah teh jeung bunda. Gante bunda mah jeung panda Pak. Eta mah akulturasi budaya. Jadi ayah-ayah, ayah umi, kayak geus babaliweuh teh urang nya. Kumaha ngeunahna? Juz hiji salakina, juz 2 istrina, tamat ke juz 3 salakina, juz 4 pamajikanana kitu. Engke teh nambah budak hiji, tambahan juz hiji, juz 2, juz 3 terus putar. Itu dijieun pola. Ketika naon? Ketika orang ngabentuk rumah tangga teh rek nyieun tim keur ibadah ka Gusti Allah. Terus ketika nyieun imahna ge diniatan keur dibacaan Al-Qur'an. Orang berboga rasa lebah ketika imah orang dipakai maksiat. Maksiat teh lain ukur perjinahan.
Ketika ayeuna orang di imah masang internet, masang wifi, dipakai bukaan Facebook untuk manfaat, kudu ngerasa lebar. Hormati kuota nu dibeli ku urang teh keur naon, keur ibadah. Ya tuh sakali-kali mah meunang meureun, heuh sakali-kali mah. Ngan ulah sakali-kali gitu. Sok jujur-jujuran ketika orang boga pulsa kuota ya dina handphone orang loba dipake macaan artikel agama atau loba dipake nu lain-lain. Da buktina kitu pangkat orang. Lain orang ngumpul nih budak orang yang main game terus. Hartina bulanan mayar wifi itu dipakai game, dipakai Facebook nutup para reguleung, dipakai ninggalian artikel agama. Dipakai nonton dakwah agama. Oh, kudu bersyukur mun gitu. Hartina perjuangan orang mayar wifi bulanan ge moal berat hisabna di akhirat. Orang boga handphone mahal handphonena dipakai nanti para berat hisabana di akhirat. Kahartos. Aduh lebar euy cicing di imah teh dipakai ngaji mah. Mun imah urang hayang pakai ngompol, pakai HS, pakai nyatu, naon bedana jeung kadang domba. Ngompol di dinya. Gitu nih. Dahar. Ih, HS. Sok aya domba maca Quran dina kanan. Jadi lamun aya imah tara dipakai maca Quran, tara dipakai salat, tara dipakai ibadah eta malan imah kanang domba itu. Gitu? Apakah ridho kitu imah urang rek disarewakeun jeung kandang domba? Mulai berpikir tempat nu sok dipake. Agungkeun puna. Pan itu tempat ngahijikeun rumah tangga teh itu pan ibadah, ulah diacak-acak urang. Bus ka imah make doa. Nabi nyonton siga gitu kan. Keluar ti imah make doa. Ada imah urang ieu teh kudu ngadoa urang mah kudu assalamualaikum bulubus mun kitu ka imah batur make salah itu. Pan ieu teh tempat dipake naon dipake urang ngawangun rumah tangga. Anu dasar nanti naon tina agama. Harus ya. Itulah ngagungkeun syiar agama Allah. Tempat-tempat di mana di situ dijadikan tempat ibadah, bentukna ibadah nu sifatna mahdoh ghair mahdoh saruha. Cok diajar ayeuna mah. Mun maca Quran teh jeung hate gitu. Tempat digegenah jeung hate jeung boga rasa taat. Eta makna syiar cek dina ieu sapalih kitab. Oke, makna syiar secara umum wah pokokna mah dakwah agama, kegiatan agama gitu. Itu adalah bagian daripada syiar agama Allah. Contoh naon di antara jika kurban teh ieu teh bagian daripada naon syiar agama Allah. Malah sebahagian para ulama mah aya nu maparinan tentang naon makna syiar. Naon cenah anu kahiji makna syiar teh bil makna ihtifal. Naon makna syiar kedah aya ihtifal teh aktivitas syiarna teh harus dilakukan secara terbuka. Kudu dikanyahokeun ku loba jelema. Tablik akbar. Di jero imah ti luar lampu dipoekan. Atuh lain tablik akbar atuh lain syiar. Nyegik eta. Jadi unsur syiar teh kudu aya unsur ihtifal. Dilakukan, diselenggarakan secara terbuka. Diselenggarakan secara meriah. Ngarah naon, ngarah nyaraheun.
ngarah naon, ngarah jadi dakwah, ngarah rapalan, oh rek aya tablik akbar, oh rek aya pengawasan. Sehingga naon mengundang daya tarik jamaah masyarakat untuk hadir. Nu kadua saur para ulama, makna syiar teh adalah ihtizam. Ihtizam teh eusina syiar teh adalah kudu ibadah nu jadi sabab urang sararea jadi eling ka Gusti Allah. Jadi syiar agama teh eusina ibadah terus jadi sabab orang mengingat Gusti Allah. Tilu saur ulama anu disebut syiar teh kedah aya ihtimam. Naon ihtimam teh? Eta acara syiar teh kudu didesain sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Gitu ulama mengatur teh saking apiknanya. Urang ge meureunna sanes teh hoyong lamun muludan hiji waktu ngulem mubalik nu terkenal. Bagian naon deui? Menyempurnakan syiar. Da beda antara tablik akbar ku ajengan antus terkenal ejeng ku ustad nu can terkenal, daya magnetna ge kurang. Hadirilah tablik akbar yang akan dihadiri oleh Ustaz Abdul Somad pinuh teh jamaah insyaallah mun kitu. Hadirilah tablik akbar hadirilah ustad ini seeutik gitu. Sempurna deui mungkin naon deui sagala rupa. Sound sistemna ideal berupa halusna. Sound muludan siga tukang ngamen teh anu leutik berak-berak mau balik nu ceramahna ge horehamun urang nu ngadaikeun ge teu genah. Mata kunaon nu garadu artos nu apal kana makna syiar sok nu terbaik we son nu sararae mu balik wah nu berkelas. Nah sebab tadi teh kudu sesempurna mungkin syiar. Da urang ngupingkeun maca maulid lamun dibacakeun ku nu alus suarana jeung nu ku gote suarana bakal beda daya tarikna. Nya. Begitu. Orang ngupingkeun mauidhatil hasanah ceramah di mubalik ngupingkeun ceramah antara ceramah nganggo sound system nu alus jeung nu gote da beda karasa. Gitu. Panggung 2 meter ka 1 meter. Janteng mubalik teh. Lampu panggung 5 watt, sound beberak bekan 1000 kata. Muludana Allah akbar tapi segitu ge bagja da keneh muludan daripada nu ngabidahkeun muludan ya. Daripada nu ngaharamkeun muludan eta geus parah ya. Artinya naon kenapa syiar harus didesain semenarik mungkin dengan desain yang terbaik untuk naon? Daya magnet, daya tarik supaya masyarakat bisa hadir ke pengawasan, supaya hadir karena dakwah agama. Gitulah harusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Betah-betah ngariung di masjid di pengajian betah. Kudu dibetah-betahkeun teu betah-betahkeun. Wallahu a'lam bissawab. Anu laresna dongkap tina agama, anu lepatna murni tina kahilapan, kalepatan, kabodohan pribadi. Nu leresna sing jantan ilmu amalkeun manfaat dunia manfaat akhirat. Ganjaran kasayanana mugia sing kabaragian kanggo guru-guru urang ibu rama urang.
baik nu masih keneh jumeneng oge nu parantos marulih ka rahmatullah. Atuh kakhilapan, kalepatan, kabodohan pribadi oge kasalahan urang sararea mugi asing dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.